dan ibu ngalangkungan panangan teh kuasaan jabatan di waktu Malik bin Dinar ngalangkung ka pasar. Malik bin Dinar teh harita teh tersohor mun teh mah mubalik kondang, tapi imah ahli sufi, jalmi ahli ibadah, ahli tasawuf, ahli sufi terpandang anjeunna teh. Namun benten sareng ajeuna upami kapungkur mah pan jalmi teh kenal teh teu apal mana jalmina. Ari ayeuna mah pan apal jeung jalmi-jalmina. Ibu teh terkenal ieu teh aya Ustad Abdul Somad pan terang jeung naon jeung ieuna jeung wajahna. Da aya TV, aya handphone. Ayeuna mah nu terkenal teh aya Ustad Muafiq, terkenal eta aya jeung ieu-ieuna. Tenang kana naon kana ieuna. Aya gubernur sa Bapak KDM. Oh apa lo ieu KDM teh kenal ibu teh nu terkenal teh jeung jalmi-jalmina. Zaman harita mah terkenal teh namina hungkul, teu terkenal teu apal mana jalmina. Dina hiji waktos terkenal tersiar aya hiji jalmi soleh di mana ngadoa teh sok diijabah ku Gusti Allah eta jalmi teh. Man jenengan teh Malik bin Dinar. Masyarakat kuningan ieu teh Malik bin Dinar jalmi soleh, tapi wartos we unggul teu apal mana jalmina mah. Dina hiji waktos Malik bin Dinar nuju angkat ka pasar. Ngalangkung di pasar teh aya tukang buah, namun ayeuna mah tukang jeruk. Cek Malik bin Dinar hayang eta jeruk. Ngan karesan teh nyanak artos. Urang jual we eta sampeyan senang. Urang tukeran sugan naikeun ku sendal. Janten baik hayang masyarakat jeruk teu nyanak artos dek dileonan ku sendal. Cek Malik bin Dinar ka tukang jeruk teh, "Mang, abdi teh pergi jeruk. Tapi abdi teu gaduh artos, aya ge sendal." Kumaha sih emang tukang jeruk teh? Eta mah cenah bujeng-bujeng 1 kilo 2 kilo hiji ge teu bisa cenah eta jeruk ku sendal itu sendal butut cenah. Nyakeun bae. Ari teu bisa angkat dah Malik bin Dinar teh. Tos angkat Malik bin Dinar gigireunana aya nu naon hambana. Rina kana hamba sahaya. Abduna. Tuan, naon? Nah, tuan teu terang. Naon kitu? Eta saha nu nembe? Nyarios ka tuan teh. Teu apa? Tuan eta teh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar nu mana teh? Eta jalmi soleh. Jalmi nu dijabah teh sok seueur jalmi nu di doana dijabah Gusti Allah. Eta teh jalmi soleh ahli tasawuf tuan. Kumaha cek eta tuan kanu janten hambana teh? Yeuh dikeun ku anjeun jeruk 2 kilo teh 5 kilo pasikeun we. Lamun ieu ditarima ku Malik bin Dinar anjeun merdeka. Gitu. Pan gagah tuh dipaksa diudag ka Malik bin Dinar. Tuan seh, hi abdi katitipan cenah. Hatipan naon? Ieu jeruk cenah pamasihan. Ti saha ti tuan abdi? Diam nyangakeun. Kalah cenah. Ulah ujug-ujug ditarima. Ti saha ieu teh? Ti tuan abdi. Mana tuan maneh teh? Nu tadi man tadi teu mere cenah ku eta ku dihilian ku sendal nya ieu mah cenah masihan. Nah jeung masihan sagala tadi mah pan teu mere. Tuh. Diwalar we ku eta hamba teh nya abdi teh ngawartosan ka anjeunna bahwa tuan teh hiji aulia Allah kasih Allah teh. Nya ku abdi teh ieu dipastikan ieu teh masihkeun hayang kaberkahanana moal. Tuan cenah abdi teh lamun abdi ditampi ieu ku salira abdi merdeka tuan. Moal ditarima. Naon sababna? Kami ngagadekeun harga agama jang jeruk 5 kilo. Naon harga agamana? Harga agamana? Nya eta gelar. Gelar naon? Gelar jami soleh, gelar ustad, gelar kiai, gelar wali. Eta teh gelar jami soleh eta teh. Dunia. Alim abdi mah ditukeran ku naon? Ku harga sakitu. Model ibu ayeuna misalna murang kali santri ka tukang baso, "Mas, abdi dipiwarang ku AA."
naon meser baso pan ngadadak si emas teh entong sah jangan amah gratis gawan gitunya gara-gara ngetak naon eta teh leung kita gelar ustad di kitu model kitu motos itu dihargakeun wala tashtaru bi ayati samanan qalila